Kiai ngadoa bae ka Gusti lain sebulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana teu diijabah Kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah emang pangeran kumaha sih ceuk eta Kiai eta kumaha lain Kiai mah cena ud'uni astajib lakum ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah Masya Allah kan nah tidinya ngahuleung bisikan hatina doanya na teh hiji hayang boga imah bagus 2 hayang boga kendaraan katilu hayang boga bae perusahaan masetik ih Kiai goblok gimana Kiai si kos kitu Kiai modern kajian buku mah Kiai otomatis nyana haju nyin proposal ka negara ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 deui nyiluman nu 40 deui nyiluman tapi tetep bae imah sakikituna bae kendaraan atuh teu jauh bae lah dianggap teu diijabah doa nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ka kebon kula saknya teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ka kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak wari teh nyaon ka sentul budak wari naon cenah sentul teh eleh sia ku zaman baheula mah teu nyahoeun nya nama pangamis-amisna sentul anu osok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak kebon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu horenganan onu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula mandek menta kayuna bae nya bari ngabersihan da didelekeun bae ku nyana kacapean si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun ta ku kiai teh ngadoa teh nyana diperhatikeun bae ku kieu ngadoa naon teh si budak kieu aing 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah di nulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres ku ari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres dia mah 2 ieu amin tarolol kiai goblok kadang ku nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilna Masya Allah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cek berarti lain sembarangan di jelema dah iya aing deket-deketan nyana cek gede mah acarana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli cek kiai mah teu kenalkeun kiai tolol atuh biasa bae mah abdi kiai budak Masya Allah abdi buya buyata berenang
tilok kenalkeun kos kitu atuh ke mun ditanya karak sanami aslina di mana ti anu kegiatan naon abdi mah ngajar budak we sabaraha budak aya 50 100 oh kiai kan berarti katebakan ieu mencana naon abdi kiai santri aya baralik tolol tak kiai goblok atuh kartu nama ge aya KH supaya di AF Masya Allah KH kan lain lalagaan baheula diprotes sia KH goblok gorenganan karung hejo sugan lain kiai haji aduh karung hejo beres nah ieu jelema ngadoa teh hebat jadi emas kiai kadinya satata ngadeukeutannya na ngadeukeutan encan ge panjang kekarak ngendalkeun abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui jadi kayu deh Anas dek dipentak ku aing jeung cara teh ada jadi kayu deh langsung ngomong ieu doa diijabah teh kumaha sih mimitina atuh teu kumaha henteu ya maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah kula mah kabita emang hayangna aya naon kula ngadoa 10 tahun berang penting ngadoa teh can diijabah ku sayang kitu tayang kitu betengna diasupan duit pemerintahan teh yang keheula kayak kayaknya ayam meureun saeutik mah cegan lada tuh wal ijabah doa hiji nomor kaduana ngadoana bisa henteu maksudnya ulah hayang nanaon minta maka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kartieun tah ku kiai teh ja kiai na meureun di partai bae teu arti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tiloknya nama ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial iraha datangna iraha balaloon teh kiai teh ke maksudna kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang aya nu henteu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh pan kieu cek kiai teh Allah mah pan maha sagala-gala atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS tak diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana geus urang ge aya jelema ngadoa lamun endek dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma sahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta ku Allah lamun urang endek dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa dibere daek tah ngadoa eta lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wali walidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah
lamun urang boga kahayang mah sarua aja ngatur Allah atuh mantak naon bere ngatur ngaranna ieu geus 10 tahun ieu cek cenah teh ulah ngadoa sampai ka Gusti kota dibere-bere cenah Gusti pangeran je emang aing diatur ku sia je parangsana urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah tungtung nama tak eta kanyahoan pinterna je pan ngalasulu ge horenganan jek ngaluyan ti aing mah Masya Allah teu kaharti ai eta tadi haju jadi emas haju dibalikeun deui maksudna naon lantaran aya nu hayangeun yeh sok aing nyinggung kajahoan wali horenganan eta wali mah tilok kanyahoan tuh walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya biasana wali orang tukang korupsi ya Allah wali marudi teh hayangna sebagian nu keren atuh kumaha eta perwatakan kadijana mah nah kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun neuleukeun bae ka kula ditempo hatena hayang emas wih nyahoan wae wali mah kos kitu aja kok itu dijadikeun jang naon emas urang kuari lamun ngadoa hayang emas gampang tuh terbukti urang ngadoa kuari hayang mobil andai kata kula kuari hayang mobil ngajigeg di dia bisa andai kata kula hayang imah gedong langsung teh kudu make tukang bas sagala riweuh yang mayarnya ngokonanya sagala rupa henteu langsung blek aya tapi engke kan di sorgana urang dicoceng urang kuari ngadoa dibere ku Allah ngan engke bangunan urang di sorga rada jore nueuh kentengan nueuh lawangan atau lawangna jore belah di gara-gara dicokot kuari cek ulah aja moal kebel di alam dunia mah geus mendingan ge kumaha sapamarena ti Gusti Allah ai teu hayang mah urang dibere mewah haju di akhirat haju urang rada jore usul ka Allah Gusti kunaon eta beunang imah abdi jadi jore pan geus diturunkeun waktu di dunia abdi mah hayang teu naon henteu je jangan begitu dong protes bisa urang sebab urang teh hayang kecuali urang hayang nah nu dipake ka hayang ku ajeun tah kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh istana maneh nu di sorga tah dicokot nah eta kiai teh nu tadi teh kanasehatan tah nasehat teh kadang-kadang mah dileuweung nu asup ka hate teh set horenganan nu nganasehatanana barang asup ka jero kolbu teh langsung ka imah ngarasa salah kamari mah asa ngarasa pangkiaina ngarasa pangbuyana ngarasa panghebatna tapi barang kanasehatan kuali nyurusup ka jero hate horenganan ngaji mah kumaha nu nganasehatanana dinasehatan ku dokter ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia aya JP ini mah lain ilmu cai jadi asup keluar dia ajuk lain deui kana ambeuna cai mah so saha nganasehatan mui nganasehatan hukum mah hukum bae aya nu ngadengekeun mui naon ikhlasna no ikhlasna hes tapi eta barang didengekeun nu dileuweung teh masyaallah cek nya make kaos doang sakieu make calana hideung sakieu haju ieu na geus sirahna teh lah make iket doang tapi kunaon nyulusup eta teh mah sarua jeung Imam Hanafi anu dibawakeun budak teh borok nah mama ulan ya anak abi borok coba pangjampeankeun cek Imam Hanafi ke 40 pe ka Dede oh mun balik 40 pe ka dinya deui jampena ulah ngadahar madunya ayeuna de geus sakitu bae je cak bapana ai dik sakitu bae mah tunduk naon nungguan 40 pe tuh geur ieu bae sih mun lila-lila teuing mama
keur ieu kula nu mantak teu wani nyaritakeun kudu eureun madu kulana ngadahar madu keneh. Geus lamun kula nita eureun ngadahar madu ka budak kulana ngadahar keneh, budak moal rekeun eureun ngadahar maduna. Tapi lamun kulana geus eureun takarak haju budak eureun nyana sebab kulana kan teu. Masyaallah kaapikan Imam Hanafi datang kadinya nekan nasehatan imoloi po. Ceramah mik hampir ragagan mik nurut kudaon teu ilas teh eta hese ngomong tahajud tapi nu daek ngalaksanakeun nyanana tah sebab ti sumber nu tilok tahajud. Coba ku ari haji pene lamun ceramah dulur kudu sedekah ya sumberna maksudnya mah lain kanyana bae ngan nyana rajana Allah